bener bahaya upama kembang pancawarna benang ku jalma saperti Ki Buyut Ireng. Malah dewek manu ngolepat dina pikiran teh upama si Rawing parang tepung jeung si Buyut Ireng di Gunung Halimun mangka geus teu bisa dihalangan deui tinang teu bakal bantrok kakuatan. Ari sabab ancaman Ki Buyut Ireng jelas ku urang kadengi sarjana. Saha bae anu wani-wani ngambah lumampas satujuan ka Gunung Halimun tantu bakal ngalayang jiwana ku leungeun Ki Buyut Ireng. Nah, ngamun kitu kumaha Ki Guru? Nah saha eta nu bakal ngeles? Nu bakal ngeles da umpamana si Rawingna bertarung ngelawanan ngeta Ki Buyut Ireng. Nah si Rawing ngetawa si Buyut Ireng anu bakal ngelehna Ki Guru. Wah susah pikeun ngukur jeung ngira-ngirana sarjana. Ari sabab Ki Buyut Ireng jago kolot anu geus eueuh tandinganana. Sedengkeun si Rawing jago ngora pilih tanding alam kiwari. Ngan geus kabayang upamanya nepikeun ka jadi patelak bantrok kakuatan bakal mangrupa tarung anu bener-bener mangrupa tarung puncak ti dua sumber ilmu anu susah ditaksir kehebatanana. Ki Jaroji salaku jago kolot anu geus legok tapak genteng kadek memang geus bisa ngabayangkeun upama parang si Rawing bantrok kakuatan jeung Ki Buyut Ireng memang bakal mangrupa tarung puncakna ilmu ti dua sumber kakuatan anu masing-masing pada mibanda ajen tahapan pangarti susah diukurna pikeun para jago nu sejena. Ki Jaroji jeung Sarjan geus bisa narangtung. Geus kitu mamikreuh leumpang ngalauna ninggalkeun eta patempatan. Nah tuh. Tak terusna ngurang ieu kemana deui Ki Guru? Nah balik deui bae ngatawa kumaha ya Ki Guru? Ka Gunung Limun eta entuk bisa, sabab bisa nyape terusna. Lelesna tenagana beaknana di jalan. Bener entuk Ki Guru? Geus diomongkeun ku dewek Sarjan. Urang ngeureuh we ayeuna mah balik di kalembur ngan beuki karasa ayeuna mah euy. Ilmu nu jadi kareueus jeung andalan urang teh acan naon-naon geuningan euy. Sabab ilahi sorangan nepikeun ka ngarandapan eleh babesen ku budak saperti si Keling sagala rupa. Nu jelas wibirang lain di kieu nepikeun urang. Ngemang entok nyangka entok dinyanan entok nyao bakal ngelek entok disangka tingang ganan entok. Monggos ya ngan entak-entok we. Ayo urang ngeureuyeuh di ayeuna melumpang. Lamun kapeutingan di jalan urang neangan lembur pikeun milu pohon mondok. Duanana harita guru jeung murid nikreuh deui ngeureuyeuh leumpang ninggalkeun tempat nu tadi jadi lahan pakalangan, tempat nu jadi saksi mangsa manehna duaan rubuh jadi pacundang. Caturkeun harita di tempat sejen Saraswati jeung Untari keur leureuh tutas ngayakeun latihan ilmu silat, kabiasaan dilakukeun ti poe ka poe sakumaha nu jadi karep jeung kahyangna Untari anu boga tekad pikeun neuleuman ilmu silat. Bari diuk dina lebah bangku nu aya di lahan pakarangan tukang anu kawilang lega jeung laluasa. Untari harita nu kadenge cumarita. Kumaha numutkeun Ce Saraswati kayan abdi dina waktos ayeuna Ce? Na masih keneh katinggal kararagok atara henteu nya. Dan kah? Nuhun. Mun da anu tiasa merhatikeun matangtosna oge Ce Saraswati, laras sareng teu gerakan anu dilakukeun ku abdi. Saraswati imut ngagelenyuh bari leuteub antep ka Untari. Nurutkeun kaya nu ditenan ku Ece mah los lumayan. Malah Untari kawilang calakan hartina babari apal kana naon anu dilatihkeun ku Ece. Ngan sakumaha nu dicaritakeun ke Ece teh urang kudu leukeun sarta ulah bosenan. Mung eta we abdi mah latihan jasmani anu dilakukeun ku abdi Ce. Kirang-kirang mah bet matak teu kiat, margi teu kiatna teh ku bahwa tiris abdi mah. Leung ayeuna mangan ukur ngalatih diri dina harti ku cara ngeueuh maneh di walungan dina wanci peuting. Ece waktu di alas Mandahyang maestu sare dina batu cinggra. Sare dina batu nyatas batu kumala sakti nu tiisna leuwih ti es paribasana. Marukanan teh eta memang ngahaja Untari sabab ilmu Mandahyang memang ngutamakeun kana hawa panas. Untari harita umut-umutan. Sedengkeun Saraswati jadi ras inget kana pangalaman lampah ka tukang nu kungsi kasorangan ku dirina. Di mana Dewi Panganting nurutkeun atawa nurunkeun ilmu anu katelah ilmu Mandahyang lumangsung di alas Mandahyang anu tangtue kaayaan harita leuwih berat upama dibandingkeun jeung latihan anu biasa dilakukeun ku Untari dina waktu harita. Nah di mana ayeuna si Keling? Terus kumaha di kaayana di pilemburan? Bet jadi kieu lalakun kasorangan ku diri aing. Nah bet jadi kieu lalakun kasorangan ku diri aing teh.
Aku naon urang bet ngalaman lalakon kieu dengan Kang Rawing. Nah terus ka mana lumampahna Kang Rawing gatuh. Tapi aing boga keyakinan dina hiji waktu geus pasti diri aing bakal bisa tepung riung mung pulung deui. Kang Rawing, di mana atuh salira teh? Kli. Untari neuteub ka Saraswati. Nu ayeuna geus jadi guruna, teu lila terus nyarita da pugu kaget meureunan lantaran ningali Saraswati anu ngahulang siga nu keur ngalamun. Nah juru ngemutan naon Saraswati? Katinggal aku abdi bet sapertos anu nuju ngalamun geuningan. Saraswati narik napas panjang bari terus ngawalon lalaunan. Ece terus ras inget ka waktu ka tukang. Waktu ece keur aya di alas Mandahiang, mangsa neuleuman ieu ilmu ti Ibu Dewi Panganting. Anu harita nepikeun ka tepungna jeung Kang Rawing. Da pugu bet teu sangka upama bakal ngaranapa nasib saperti ayeuna. Urang kedah sabar sareng tawakal Saraswati. Abi emut keneh kana kasauran Kang Rawing. Upama urang cenah memang lumampah dina jalan anu lempeng teu kudu sieun ku cilaka. Lempeng lampah tinangtu bakal salamet kitu kasauran Kang Rawing teh ceuk. Memang ari Kang Rawing manarima sagala rupa cocoba jeung ujian jiwana moal waleh tabah. Ngan ari keur ece mah anu jadi pikiran teh lain ngan ukur Kang Rawing ngungkul. Tapi oge si keling anak ece sarta kaayaan di pilemuran ke bakal karasa ku Untari kumaha beratna papisah jeung kulawarga. Saraswati ningali kaluhur kaayaan memang geus maju kasorenakeun. Ngandung harti wanci berang bakal salin jinis jadi peuting. Sakedeung deui sareupna geuningan ieu teh Untari. Ayeuna mah urang cukupkeun heula we latihan teh dina poe ieu mah. Acan ke peuting urang bakal ngalaksanakeun latihan jasmani. Mangsa ngalatih kakuatan tenaga lapisan, cukup lebih ka dieu heula nya. Ayeuna mah Untari. Mangga ngiringan we kumaha saena Ceuruk Saraswati. Atuh geus kitu mah duanana arsup ka jero imah. Waktu terus lumaku mangsa wanci peuting datang waktu Untari katut Saraswati rek niang kawalungan gede anu biasa sok dipake tempat latihan ku Untari dina latihan tata napas jeung kakuatan tenaga lapisan pikeun ilmu Mandahiang. Harita Ibu Ratimah datang nyamperkeun ka tukang neuteup antep ka Saraswati bari nyarita. Kumaha atuh ieu teh Nyimas? Mama bingung pugu ieu teh ieu ditepas aya semah lalaki nu duaan nu saurang mangora keneh ngan ngomong Sundana kitu geuningan siga-sigana mah urang Jawa Nyimas. Ari nu saurang deui mah kawilang geus kolot nya beunang disebutkeun geus aki-aki ngan jag-jag keneh jeung ngeusi di pangawakanana. Katingalina duanana oge siga nu carape pisan malah siga nu kurang sehat. Dia teh ngomong ka emak cenah rek milu monok di dieu cenah kapeutingan di jalan. Saraswati silih teuteub jeung Untari. Teu lila Untari kadengin cumarita. Kumaha mak? Nama disaurkeun kumaha ka emku mak? Urang ulah gampang narima kitu wae jalma anyar pinanggih mak. Saha nu terang jalma nu jahat urang kedah hati-hati mak. Kumaha emutan ci Saraswati? Untari minta tinimbangan ka Saraswati anu memang ayeuna geus jadi guruna nu tangtu lain dina hal ilmu silat wungkul tapi leuwihna teh eta leuwih loba pangalaman dina sagala bidangna. Saraswati harita ngabagi paneutupna ka Ibu Ratimah jeung Untari teu lila terus kedalisan. Namanya kumaha tos ditaros saha jenenganana ti mana asal sareng bade ka mana maksadna. Sakumaha nu disaurkeun ku Untari memang leres mah. Urang kedah hati-hati kalayan taliti dina nampi jalmi nu anyar pinanggi. Ibu Ratimah terus ngajawab pananya Saraswati. Puguh, kumaha acan ditaroskeun ngeunaan eta Nyimas. Nu matak ayeuna ka dieu oge sugan ti hidup duaan aya bong-bolongan. Ari tolak meuli ngageuri jeung pikarunyaeun deui malah nyalain bobohongan sigana mah kurang sehat eta jelema teh. Untari nyekelan pigelang leungeun Saraswati bari nyarita. Cerita ayeuna urang tepanggan ka payun ceuk. Mun tarose ku Saraswati saha sareng ti mana kitu atuh langkung ti eta ci Saraswati masa kedikna aya pangalaman tangtos apa jalma sareng jalma jahat sareng henteu kitu ceuk. Saraswati ungeuk nyaluyuan kana maksud caritan Untari. Geus kitu mah duanana terus muru ka tepas imah. Saraswati harita ngawanohkeun deui ka dua lalaki anu nyemah. Harita nu tayalian ti Ki Jaroji jeung Sarjan anu jadi muridna. Duanana memang kawilang untung-untungan atawa susuganan pribumi haat karunyaeun ka manehanana, duaan bisa milu monok lantaran kapeutingan di jalan. Saraswati nu harita tumanya. Punten Kisana. Abdi anu leuwih ti heula rek tumaros ka salira duaan. Saha Kisana teh? Urang mana oge euseja ngabujeng ka mana pangna ayeuna sumping ka dieu? Ki Jaroji harita nu kadengen imbalan. Ieu ieu teh Nyai.
Kula nu katelah maki Jaroji ieu murid kula ngaranna Sarjan. Bogo lembur mah jauh ieu teh lembur citra resmi. Satadin malu mampah terek nuju ka Gunung Halimun ngan aya halangan nu akhirna terus ngambah ieu pilemburan. Ngan kapetingan di jalan, malah kawilang masih keneh untung tepi ka dieu oge. Dah lamun teu ditulungan ku jago nu ngaranna Jang Rawing mah, duka ting kumaha nasibna bakal karandapan ku kula duaan nyai. Puguh we atuh kaget pacampur jeung Bunga Saraswati ngadenge ngaran salakina disebut-sebut ku Ki Jaroji. Untari oge kaget neuteub ka Saraswati bari nyarita. Ini kan ditulungan ku Kang Rawing Ki Jaroji teh Saraswati. Bagja ce aya lalatan deui geuningan ngeunaan Kang Rawing teh. Saraswati ungeut neuteub seukeut ka Ki Jaroji bari terus kedal di lisan. Ki Jaroji. Nah bener nu dia dicaritakeun teh. Nya Ki Jaroji ditulungan ku Kang Rawing. Bener naon anu bieu dibisankeun teh. Ki Jaroji kerung malik neuteub ka Saraswati. Kaget meureunana lantaran Saraswati bet nalek kurang yakin kana caritaanana. Memang meunang sajongjongan mah duanana teh cumarita. Ngan ukur silih teuteub. Ngan Ki Jaroji gancang nangtukeun sikepna. Ngan jelas ayeuna mah beuki sopan dina cumaritana ka Saraswati. Nanyaan kitu salira Nyimas teh pamajikanana Jang Rawing. Memang bener Ki Jaroji. Abi pamajikanana Kang Rawing malah pangga aya di dieu teh lantaran papisahan ieu teh. Masing-masing boga lambaran ngalakon sewang-sewangan nu matak terangkeun ku Ki Jaroji ngeunaan pangalaman nu karandapan. Ki Jaroji geus teu kaleke deui. Barabat teh harita nyaritakeun kajadian nu kaalaman ku dirina jeung muridna. Pang-pangna mah ti mimiti patelak jeung Ki Buyut Ireng katut Sikeling lantaran satujuan ka Gunung Halimun. Anu akhirna nepikeun karubuhna pisan. Malah terus ditulungan ku si Rawing anu keur lumampah rek nuju ka Gunung Halimun, dibaturan ku si Banteng Bulung jeung Jumadi katut Odon. Kabehanana ditetek teh nu kaliwat ku Ki Jaroji. Ki Jaroji mungkas guaran caritaanana, sedengkeun Saraswati jeung Untarinya kitu deui Ibu Ratimah. Anu rada misa diukna pada bunga hatena. Ari sabab meunang laratan ngeunaan si Rawing katut Sikeling. Tak kitu kajadian nu karandapan ku kula duaan teh Nyimas. Memata kula teh ngarasa kahutangan budi ku Jang Rawing anu geus nulungan sarta ngabebaskeun kula duaan tina ancaman bahaya pati. Da jelas lamun teu ditulungan ku Jang Rawing mah sigana bae moal kapuluk deui jiwa kula duaan teh. Saraswati hatena dieunteupan ku perasaan bungah jeung salempang. Bungahna lantaran geus jelas meunang katerangan atawa laratan ngeunaan anak jeung salakina. Salempangna waktu ngadenge beja ti Ki Jaroji anak jeung salaki teh pada lumampah nuju ka Gunung Halimun geusan meunangkeun kembang pancawarna. Saraswati ras inget kana caritaan si Rawing nu jadi salakina. Memeh niang kagu halegok panamping pikeun neangan bobengan ngeunaan pi ubareun Sikeling, anakna sangkan pulih bihari deui kayan pakulitanana. Moal kitu kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun teh pi ubareun keur Sikeling. Dan eta nu mata kaget teh jaka keling anu jadi anak teh bet babarengan jeung aki-aki nu ngaran Ki Buyut Ireng. Anu Ki Jaroji mah kawilang jago kolot anu geus eueuh pantaran jeung eueuh tandingan dina alam kiwari mah. Aing bet salempang sok ingis antara Kang Rawing bentrok kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Lantaran Ki Buyut Ireng jelas jeung Ki Jaroji oge lain jalma bager. Upama nepikeun kabantrokan kakuatan heug teu nepikeun ka Kang Rawing cilaka. Mangkaning kajadian di tempat anu sakitu jauhna. Betemikeun ieu hati aing lamun nepikeun ka Kang Rawing meunang bahaya di daerah Gunung Halimun. Saraswati jadi galecok jero hatena. Ai Sarjan harita kadenge milu ngomong deui. Jadina nyieun Nyimas Saraswati teh pemajikanana sederek Rawingna. Aduh. Entok sangka. Entok dunyana bakal nakieu jadina. Wah. Padahal ngupamina sederek Rawing dateng ke dia, pasti pepanggi merennya. Ki Jaroji nyarita di ka Saraswati. Atuh kula nganuhunkeun pisan. Lamun teu nepikeun ka dieu. Nya sarua. Kasalira Nyimas ge kuring kitu ari sabab bisa tepung lawung di dieu. Nah memang di dieu lembur matuhna Jang Rawing teh Nyimas. Abdi pangae di dieu teh jalaran sami. Dilarian laratan ngeun anu jadi salaki Ki Jaroji. Abdi sorangan teu percaya upama kudu ngalaman nasib saperti kieu. Papisah jeung jadi salaki katut jaka keling anak abdi lantaran tokana laku si Gempar atau Ki Jembros jadugna karaman Gempar karoban. Oh, jadi atuh lamun kitu mah Jang Rawing teu ningalin aya salira Nyimas di dieu. Beuh. Nyaan mata kanjaka atuh Nyimas.
Da eta oge nyarita ka kula teh cenah jangkeling anu mian jeung Ki Buyut Ireng kerek disusul. Sabab upama diantepkeun terus babarengan jeung Ki Buyut Ireng tangtu bakal goreng pangaruhna pikeun jangkeling. Saraswati narik napas panjang. Rasa bungahna masih keneh pacampur jeung rasa kahanjakalan. Cacakan upama ngadenge si Rawing nu jadi salakina babarengan jeung si Keling mah nu jadi anakna, tangtu ngemplong hatena. Tapi si Keling ayeuna rerenjenganna jeung Ki Buyut Ireng jago kolot anu memang boga lambaran kahirupan dina lampah anu kurang merenah. Abi memang hanjelu Ki Jaroji. Ayeuna taya bayana ku abi bakal diguar ngeunaan nasib nu kalakonan ku diri abdi pangna abi aya di dieu. Sangkan Ki Jaroji teu ngarasa panasaran kana kasang tukang pangna abi aya di dieu. Saraswati sacara singet terus nyaritakeun lalakon hirupna. Pangna papisahan jeung salaki katut anakna, kabehanana ditetek Ki Jaroji jeung Sarjan pada ngabandungan kalawan daria kana guaran Saraswati. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun kasangtukan lalakon kahirupanana, Saraswati mungkas guaranana. Tak kitu Ki Jaroji lalakon ka sorang atawa karanapan ku diri abdi teh. Nu matak menang beja kitu ti salira Ki Jaroji, abdi ngerasa bungah jeung salempang. Nah, bungah jeung salempang kumaha kitu nya Mas? Abdi bungah lantaran lambaran atau laratan ngeunaan anu jadi anak jeung salaki geus jelas aya makaruhan salamet. Tur keur sarua lumampah nuju ka Gunung Halimun. Sedangkeun salempangna upamana pikeun ka lumangsung bantro kakuatan petelak nu jadi salaki nyatana Kang Rawing jeung Ki Buyut Ireng. Beuteung kasawang ku abdi upama nu jadi salaki kasoran. Mangkaning sasatna jarak nu sakitu jauhna aya di Gunung Halimun. Saraswati negerakeun eusi hatena ka Ki Jaroji. Ki Jaroji unggut-unggutan tanah ngabenerkeun kana caritaan Saraswati. Dalah sanajan manehna oge memang kitu pisan nu jadi kasalempanganana teh, geulila Ki Jaroji kedal di lisan. Memang bener nih Mas. Dalah sanajan kula oge kitu pisan nu jadi kasalempangan teh. Upama nya antara Jang Rawing jeung Ki Buyut Ireng nepikeun ka bantrok kakuatan. Jelas bakal mangrupa tarung dina puncakna ilmu jeung kakuatan. Ari sabab Ki Buyut Ireng jago kolot anu geus eueuh pantaranana sarta tandinganana dina alam ayeuna. Sedengkeun Jang Rawing jago ngora nu mangrupa jago pilih tanding nu tacan aya anu mampu pikeun nandingan elmuna. Saraswati ngareret ka Untari. Netep antep ka Untari aya pikiran dirina pikeun mian ka Gunung Halimun. Ngolepatna eta pikiran bareng jeung geterna hate nu kauntupan ku rasa salempang. Untari, sigana bae ece bete, ece oge bet aya pikiran gesan lumampah nuju ka Gunung Halimun. Sabab ece teu bisa dipapalerkeun ieu hate ku rasa kasalempangan. Jadi ku ayeuna kitu ece kudu nyusul ka Gunung Halimun kalawan harapan bisa tepung lawung jeung anak katut salaki. Untari netep antep ka Saraswati, panetep anu dipinuhan ku rasa kakaget, bet asa teu percaya upama Saraswati guruna boga tekad pikeun nyusul ka Gunung Halimun. Ce Saraswati, kagungan maksar ngabujang nyusul ka Gunung Halimun. Tebih ka Gunung Halimun teh ce, kuemutan abdi manahan teu langkung sae upama urang antosan we ce, dadina waktosna matangtos urang patepang pangintenan. Untari betempikeun hatena upama nu jadi guruna kudu lumampah nuju ka Gunung Halimun. Memang pikeun Untari mah masih keneh kurang yakin kana pangalaman Saraswati dina mangsa katukang nu kungsi nyamar jadi dewi panganting. Jelas geus teu aneh deui lumampah nyorangan tuning hareupan rupa-rupa bahaya. Saraswati imut ngagelenyu bari neuteup ka Untari terus kada di lisan. Untari, ece ngarti Untari ngarasa salempang ku kasalametan ece. Baheula waktu ece keur masih keneh lalagasan geus teu aneh deui lumampah nyorangan bari jeung hareupan rupa-rupa bahaya nu ngancam jiwa. Tapi ece teu galider. Sabab boga kayakinan saperti Kang Rawing. Yen upama lumampah dina jalan anu lempeng mangka tujuan jeung cita-cita tangtu laksana. Tur baris aya dina kasalametan. Anu matak engke subuh ece kapaksa bakal lumampah bisa nuju ka Gunung Halimun. Ki Jaroji silih teuteup jeung Sarjan muridna. Duanana bet sarua jeung pamadeganana Untari, temikeun upama Saraswati pangawak awewe kudu lumampah ka Gunung Halimun. Sanajan duanana oge ngarti yen Saraswati teh lain wanita biasa. Ki Jaroji kadenge harita cumarita deui. Jadi maksud salira Nyimas teh saja lumampah nyusul Jang Rawing katut jangkeling ka Gunung Halimun. Aduh, ari cek kula mah ulah Nyimas. Pokona mah urang simpan ceg kayakinan yen Jang Rawing tangtu baris hasil menangkeun kembang pancawarna. Samalah upama nepikeun kabantrokna kakuatan jeung Ki Buyut Ireng, kula boga kayakinan
jang rawing tangtu nu bakal unggul. Jang rawing tangtu bakal unggul. Kitu tadi cek kula mah Mas. Sarjan oge milu mairan dicaritaan. Wah, lawang nyanyi Mas. Entok menang kitu. Nyeta bahaya. Bahaya ngintip serangan-serangan ke Gunung Limun. Entok menang kitu nih Mas. Eta entok bener. Entok menang sembarangan ngintip ke Gunung Limun. Bari nyerangan-nyerangan komodoi. Aina pengawak awewe. Entok bisa gitu baik. Entok. Kusabab pinjisku bisi rempanku sugan umpami di jalan nayan neon-neon bancang pakiwu itu kelayan yuk. Upami awak awewe entok tiasa ngelawan. Janten kedah sing atus-atus kedah diimut. Saraswati ngabagi panetup. Kaki Jaroji jeung Sarjan terus entut di panetup naka Untari. Telila terus cerita deui. Untari, ece sigana moal bisa dihalangan sanajan kusaha bae oge. Sabab ece geus nekadkeun dina hate upama Kang Rawing jeung Jangkeling. Anak ece nepikeun kacilaka. Betara rasaan teh taya hartina hirup ku meuli di kolong langit gelar di ieu jagat saampar. Kitu tekad ece dina waktu ieu. Untari. Untari ngahruk tungkul. Bet sanajan kakara sababaraha poe babarengan jeung Saraswati guruna. Kacida geus asa deukeut pisan antara hubungan guru jeung murid. Sedengkeun Saraswati isukan bakal ninggalkeun dirina. Bet asa seunggah karasana ku Untari pikeun papisah jeung wanita nu ngaran Saraswati. Kumaha pami abdi ngiring Saraswati? Abdi teu bet hoyong aya pangalaman lumampah tebih. Etang-etang milarian pangalaman barisakan tenan ngalatih diri. Daya lepatna panginten pami abdi ngiring ce. Untari nyaritan nu bareuda nandakeun hate nu sedih. Sabab rek papisah jeung nu jadi guruna. Saraswati bisa ngarasakeun kana getaran hate Untari muridna. Da puguh memang geus surti Saraswati oge di antara jiwa jeung hatena geus pada silih pikanyaa. Tapi Saraswati memang geus mutuskeun sikep jeung tekadna anu hamo bisa dirobah-robah deui. Untari, ece ngarti kana isi hate Untari dina waktu ayeuna. Kan lebah dia Untari kudu ngarti, ece teu miharep upama aya korban lantaran patali jeung pribadi kahirupan ece. Sakomo di dia jeung saha marati mah upama Untari milu lumampah jeung ece. Nu geus tangtu lain bae lampah anu disorang teh sakitu jauhna. Tapi teu mustahil, bahwa di satengah jalan atau tepi ka di tempat tujuan bakal aya halangan nu ngancam kana kasalamatan jiwa urang. Abdi rela sanajan kedah korban jiwa Saraswati. Di dia masih kene tiasa direncangan ku tatangi nu caket oge bade gasatia nu sanesna. Abdi hoyong nganyarengan ka mana wae Saraswati lumampah. Kitu tekad abdi dina waktos ayeuna ce. Saraswati panetupna antep ka muridna. Aya nu semu beueus dina panon Saraswati. Karasa dekeutna antara pribadina jeung wanoja anu ngaran Untari. Nu ayeuna jadi muridna. Tapi Saraswati oge teu mikeun hatena upama Untari kudu jadi korban kahirupan pribadina. Saraswati teu mikeun upama muridna kudu kabaud ku pasualan kulawargana nu sakomo lamun Untari milu nepikeun ka jadi korban lantaran nyorang bahaya di satengahing jalan. Dumasarkana eta tinimbangan Saraswati kedah dilisan ditujukeun ka Untari muridna. Ece ngarti kana maksud sarta kanyaah jeung kabela Untari. Tapi sakali deui ece nandeskeun. Teu mikeun upama Untari kudu kabaud ku pasualan kulawarga ece. Sakomo upama Untari nepikeun ka jadi korban lantaran gara-gara kapentingan kulawarga ece. Lampah nu baris disorang teu ngandung bahaya anu teu saeutik-eutik Untari. Ce Saraswati, abdi miharep salira tiasa ngabulkeun naon rupi nu disanggemkeun tadi ce. Muga salira Saraswati tiasa saluyu sareng maksad abdi ngiring sareng Saraswati. Untari. Sakali deui ece nyarita. Di dia marati mah teh kakara pulih sehat deui. Na teh salempang kitu Untari pama datang deui jalma-jalma seperti Subala jeung Sujali anu bakal ngaganggu kana kahirupan marati mah. Untari ngahulang dikitukeun mah. Tapi ngan sakedeung ngahuleungna teh duka teuing kumaha Untari oge bet hayang tepung jeung nu ngaran si Rawing. Malah sarua kaenteupan ku rasa salempang sok sieun si Rawing nyorang bahaya. Saraswati, teu kedah ngemutan pun biang sareng kaayaan di dieu ce. Abdi gaduh kayakinan jalma-jalma saperti Subala katu Sujali tos kapokeun ku kajadian kamari-kamari oge.
Nu penting abdi kedah tiasa ngiring sareng Ceraswati ka Gunung Halimun. Bet komo lalakon Ceraswati ka pungkur oge geuningan tiasa lumampah nyalira. Teras ngalalakon komo abdi ayeuna sasatna sasarangan sareng Ceraswati. Untari keke bang nu maksa sigana teh. Keke hayang milu bisa babarengan lumampah jeung guruna anu nuju ka Gunung Halimun. Ibu Rati mah oge teh bisa majar kumaha. Dina waktu Untari anu jadi anakna negrakeun maksudna bari satengah maksa teu bisa. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.